Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulang awas kana ieu kitab kalawan nyebat dengan Allah sifatna Allah Rahman yang nama pada nikmat agung ya Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu mapadan nikmat alit ya Allah di akhirat wungkul. Alhamdulillah sadayana jenis pujian opat eta lillahi tetep tangtu ka Gusti Allah allazi faddala anu alladzi tegasna dat allazi faddala anu geus ngunggulkeun Bani Adam bil ilmi kalawan ilmu wal amali jeung kalawan ayeuna ngamalkeun ara jami'il alimi ngunggulan kana sakabehna ilmu wassalatu jeung ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan eta ala Muhammadin muga tetep ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatna Kangjeng Nabi Sayyidul Arabi nu jadi Gusti urang Arab gawal ajam jeung lian di Arab wa ajam di Arab jeung ajam wa alihi jeung muga tetep ka pirang-pirang keluarga Kangjeng Nabi washabihi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi junabi ulumi anu jadi pirang-pirang sumberna pirang-pirang ilmu wal hikam jeung pirang-pirang hikmah wa ba'du jeung dina sanggeusna madkur nyatana maca bismillah sallallahu alaihi wasallam palam ra'aitu mangka samangsa ningali kaula katirun ka jalma loba minatulabi ti jalma pirang-pirang anu nyupri min tulabil ilmi ti jalma pirang-pirang anu nyupri ilmu pi zamanina di zaman urang sadaya yajiduna pada dasar mangat itu tulab kabeh ilal ilmi kana ilmu wal yasiluna jeung nepi itu tulab kabeh au min manafihi tina pirang-pirang kamanfaatna ilmu asamrotihi jeung pirang-pirang buahna ilmu wahia jeung ari itu samroh eta amalu ngamalkeun bihi kalawan ilmu wan nasru jeung nyebarkeun yahramuna anu dihalangan lima kana perkara annahum kana saenyana itu tulab kabeh eta akhtau geus nyalahan itu tulab toroikohu kana pirang-pirang jalan nyuprihna ilmu watarku jeung naringgalkeun itu tulab kabeh saro itu kana pirang-pirang syaratna nyuprih ilmu wa kullu man jeung saban-saban jalma akhtoa anu nyalahan toriko kana jalan dola maka pasti bakal sasar itu man walayana lu jeung moal ngarawatan itu man jeung moal ayeuna meunang moal ngarawatan man al maksudakan nu dimaksud qala saeutikna itu maksud au jala atawa lobana itu maksud aradtu mangka ngarepkeun kaula wa ahbabtu jeung mikarasep kaula ai an ubaina kana yenta mertelakeun kaula lahum pikeun itu tulab kabeh tariqat alimi kana jalan ayeuna ilmu alama tepan kana perkara raaitu anu geus ningali kaula pil kutubi dina pirang-pirang kitab wasami itu jeung geus ngadangu kaula min asati di pirang-pirang guru kaula ulil ilmi anu ngabogaan ilmu hikam jeung pirang-pirang ilmu hikmah rojaan bari ngarepkeun ad-du'a kana doa li ka kaula li manfaat ka kaula min rogibina ti pirang-pirang jalma anu mikarasep kabeh pihi dina itu ilmu al kholisina tur anu di ikhlaskeun kabeh bil fauzi kalawan kabagjaan wal kholasi jeung kaikhlasan fi yaumidini dina poinan agama ba'da madina sanggeusna perkara istakhartu anu geus menta milih kaula
Allahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala bihi dina itu tariqat ta'lim wa samaituhu jeung ngaranan kaula ta'limu ta'lim kalawan ngaran kitab ta'limu ta'lim tariqat ta'alumi kana perjalanan ayeuna nyuprih ilmu wa ja'altuhu jeung ngajadikeun kaula pusulan kana pirang-pirang pasalun kana hiji pasal fi mahiyatil ilmi anu tetep dina martelakeun hakikatna ilmu wa fikih hakikat jeung wa fikih jeung hakikatna ilmu fikih wa fadlihi jeung kautamaan itu ilmu paslun ari pasal hiji deui pi niati anu tetep dina martelakeun niat pi halit ta'lim dina tingkahna nyupri ilmu paslun hiji pasal deui pi ikhtiyaril ilmi anu tetep dina martelakeun ayeuna milih-milih ilmu wal ustadi jeung milih-milih guru wasyariki jeung milih-milih ayeuna rencang wasabiti jeung tetep nyuprihna ilmu paslun ari hiji pasal deui fi ta'limil ilmi anu tetep dina martelakeun ayeuna ngagungkeun ilmu ahli jeung ahli-ahlina itu ilmu paslun ari hiji pasal deui bil jadi anu tetep dina martelakeun ayeuna nya-nya sungguh-sungguh wal madhabati jeung ngalanggengkeun wal himmati jeung ayeuna cita-cita anu luhur paslun ari hiji pasal deui bidayati anu tetep den martelakeun ayeuna ngawitan sabki kana ngaji wa qadrihi jeung kira-kirana itu sabak wa tartibihi jeung tartibanana itu sabak paslun ari hiji pasal deui tawakal anu terbentuk tawakal paslun ari hiji pasal deui pi waqti tahsili anu terbentuk ngahasilkeun paslun ari hiji pasal deui pi syafaqahi anu tetep terbentuk ayeuna nyaahan wa nashati jeung ayeuna nasihat paslun ari pasal deui pil istipadati anu tetep martelakeun ngalapaedah paslun ari pasal deui pi waro anu tetep martelakeun ayeuna waro apik hal ta'alimi dina tingkah nyuprih ilmu paslun ari pasal deui pi anu tetep martelakeun perkara yurisu anu matak ngawaris alhibdu kana apalan wanisyan jeung ayeuna pohoan paslun ari hiji pasal deui paslun ari hiji pasal deui bimanun teu matelakeun perkara ya jilbu anu bakal narik itu mah ari rizqo kana rezeki piwapi mah jeung eta teh bener matelakeun perkara yamna anu nyegah itu mah wa ma jeung martelakeun perkara yazidu anu bakal nambahan itu mah fil umuri dina umur nambahan barokah maksudna anu sitangtukeun umur mah wa majeng bergara yan kusu anu bakal ngurangan itu umur wa majeng perkara taufiki tepati-pati men tapi tulung illa billahi angin ka Allah alaihi ngan ka Allah tawakal kaula ka Allah wa ilaihi jeung ka Allah wungkul unibu balik tobat kaula ayat Quran ya wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an uridu illal islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul adzim. Faslun ari teh hiji pasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi wa fi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ariyata hiji pasar bimahiyatil ilmi anu tetep dina martelakeun hakikatna ilmu wa fikih jeung ilmu fikih wa fadlihi jeung kautamaanna itu ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh Kangjeng Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi ari nyuprih ilmu eta faridatun anu banget dipardukeun ala kulli muslimin ka saban-saban jalma Islam lalaki wal muslimat jeung muslim jeung Islam cewek. Ilm ganyahokeun ku anjeun bi anahu karasanya kalakuan layub zaradu tu dipardukeun ala kulli muslimin ka sakabeh jalma Islam naon talabu nyuprih kulu ilmin kana sakabeh ilmu bal inna mabalikna pastina yubtarudu dipardukeun alaihi kasih muslim naon talabu nyuprih naon talabul ilmi hali nyuprihna ilmu tingkah kama saperti perkara yuqalu anu geus diucapkeun naon afdalul ilmi lapad afdalul ilmi maknana afdalul ilmi ari pang utamana ilmu eta ilmu hali ilmu tingkah wa afdalul ilmi jeung ari pang utamana wa afdalul amali jeung ari pang leuwih utamana ngamalkeun amal eta hibdul hali aina ngaraksa tingkah wa yubtarudu jeung dipardukeun alal muslimi ka jalma Islam naon talabu nyupri ilmu ma kana ilmu na perkara ya qaumu anu bakal tumiba lahu pikeun itu si muslim fi halihi dina tingkahna itu si muslim bi aya halin dina tegasna tingkah kumaha bae kana bukti itu si muslim fa innahu mangkasanyana kalakuan eta labuda teu meunang henteu talahu pikeun itu si muslim minas sholati tina ayeuna migawe salat payub tarudu mangka dipardukeun alaihi ka si muslim naon ilmuna perkara yaqau anu bakal tumibalahu pikeun si muslim fi sholatihi dina salatna itu si muslim bi qadri ma kalawan kira-kira perkara yu'addi anu matak ngadatangkeun bihi kalawan itu ma fardus sholati kana kaparduan salat wajib jeung wajib alaihi ka si muslim naon ilmuna perkara ya qaum anu bakal tiba lahu kasih muslim bi qadri ma kalawan ngira-ngira perkara yung adi anu bakal datang anu bakal ngadatangkeun bihi kalawan itu si muslim kasih muslim kalawan emak wajib kana perkara anu wajib li annama karasanya yana perkara yutawassalu anu di yen cukang lantaran naon bihi tuma ila iqamati pagawean ayeuna ila iqamati pardi pikeun ngadeugeun kaparduan eta yakunu bukti itu ma eta pardon jadi pardu wa ma jeung perkara ya tawassalu anu jadi tukang lantaran bihi kalawan naon bihi itu ma ila iqamatil wajibi pikeun ngadeugeun perkaraan wajib yakunu bukti itu ma eta wajiban jadi wajib wa kadalika jeung nya kitu deui seperti itu wajib pisaumi dina puasa wa zakat jeung zakat in kana lamun bukti itu puasa jeung zakat tadinya lahu pikeun si muslim
in kana lamun bukti lahu kasih muslim naon malun harta wal haji jeung ayeuna ibadah haji in wajaba lamun wajib alaihi kasih muslim wa kadalika jeung nyakitu dia seperti itu wajib ibuyui anu tetep dina pirang-pirang jual beli in kana lamun bukti itu si muslim eta ieu tajiru anu dagang itu muslim kila diucapkeun li Muhammad ibnil Husni rahimahullahu taala Allah tusannifuna hateu ngarang kitaban kana hiji kitab bil juhdi anu tetep dina martelakeun juhud qala cenah ngadau sonab tugas ngarang kaula kitaban kana hiji kitab bil buyui anu tetep dina martelakeun jual beuli yakni negaskeun kaula azzahidu ari jalma anu juhud eta manjalma ya taharuju anu bisa ngaraksa tuman anis subhati tina subhat wal makruhati yang dina pirang-pirang anu dimakruhkeun pi tijaroti dina dagang wa kadalika jeung nyakit deui seperti itu yubtarodu wajib bisa iril muamalati dina sesana pirang-pirang muamalah wal hiropi jeung ayeuna pirang-pirang padamelan wa kullu man jeung ari saban-saban jalma istagol anu katungkul itu man bisyai'in kalawan ji perkara min hatina itu madkur yubtaradu dipardukeun alaihi ka iman naon ilmu tahruji ayeuna ilmu ngaraksa anil harami tina paharaman pihi dina itu syai' wa kadalika jeung nyakitu seperti itu yubtaradu dipardukeun alaihi ka iman naon ilmu ahwalu ilmu pirang-pirang tingkah naon ilmu ahwal pirang-pirang tingkah naon ilmu ahwalul qalbi ilmu pirang-pirang tingkah na hati naon ilmu hiji ilmu ahwalul qalbi pirang-pirang tingkah na hati min tawakkali tina ayeuna tawakal wal inabati jeung balik ka Allah wal inabati jeung balik ka Allah wal khasyati jeung sieun ku Allah wa ridho jeung kana ridho takdirna Allah fa innahum mangkasanya itu madkur eta waqiun anu bakal tumiba fi jami'il ahwali dina pirang sakabeh pirang-pirang tingkah wa syarafu jeung kamuliaan wa syaraful ilmi jeung kamuliaan ilmu eta la yakhfatu samar alayya ka ala ahadin ka hiji jalma id huwa karna ari itu ilmu eta mukhtasun ditangtukeun bil insaniyati kalawan kabangsa manusia li anna jami'al khisali karena sanyanya sakabehna pirang-pirang perkara siwal ilmi salianti ilmu eta yastariku rerejengan piha dina itu khisal sahal insanu manusia wa syairul hayawanati jeung sesana pirang-pirang hayawan kasajaati seperti ayeuna kagagahan wal jaraati jeung ayeuna kawani wal quwati jeung ayeuna kuat wajudi jeung ayeuna berehan wa syafaqati jeung ayeuna nyaahan wa goriha jeung lianti itu nu kabeh siwal ilmi salianti ilmu wa bihi jeung kalawan ilmu ada haru jeung geus ngadohirkeun
saha Allahu Gusti Allah padla adama siwal ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Siwal ilmi salianti ilmu eta yastariku rerejengan pihadina itu khisal sahalin sanu manusia wa syairul hayawanati jeung sesesana pirang-pirang hayawan kasajati seperti ayeuna kagagahan wa jaroati jeung kawani wa kuwati jeung kuat wa judi jeung berehan wa sapakuti jeung nyaahan wa goiriha jeung lianti itu anu kabeh siwal ilmi anu salianti ilmu wa bihi jeung kalawan ilmu adharo geus ngadohirkeun saha Allah taala Gusti Allah taala padla adama kana unggulna Nabi Adam alaihi salatu wassalam ala malaikati ngelehkeun pirang-pirang malaikat wa amarahum jeung marentah Allah ka malaikat bisujudi kalawan sujud lahu ka Nabi Adam wa innama syarafal ilmi angin pastina kamuliaan ilmu eta likaunihi kulantaran buktina itu ilmu eta wasilatan jadi wasilah ila taqwa kan pikeun ayeuna migawe katakwaan allazi yustahaqu anu bisa dihak bihi kalawan itu ladi taqwa naon al karamatu kamuliaan indallahi ta'ala munggu Allah ta'ala wa sya'adatu jeung kabagjaan al badiyati anu bangsa langgang kama seperti perkara gila anu diucapkeun li Muhammad ibn Husni bani Abdillah naon syi'run hiji syi'iran ta'lim kudu ngaji anjeun fa innal ilma mangka sanyana ilmu eta zinun bakal mapaesan li ahlihi pikeun ahlina itu ilmu wa fadlun jeung jadi keutamaan wa inwanun jeung jadi tanda likulim mahamidi pikeun saban-saban anu dipuji wa kun jeung bukti anjeun eta mustafidan anu mere paedah kulayaumin kana saban-saban poe ziyadatan kana tambah-tambah minal ilmi tina ilmu wa sibha jeung kudu teuleum anjeun bil buhuril bawaidi dina pirang-pirang paedah anu disarupakeun pirang-pirang lautan tapaqahu kudu ngaraji pikih anjeun pa innal fikha mangka sanyana ilmu fikih ngarti kana agama eta apa dulu anu pangleuwih utama eta abdul qaidin anu pangleuwih utama anu bakal nungtun ilal biri kana kaalusan wa taqwa jeung katakwaan wa dalu jeung pangleuwih adilna qasidin anu dimaksud anjeun huwa aridul ilmu pikir eta ilmu hadi ilmu nuduhkeun illa sunnanil huda kana pirang-pirang jalan pituduh huwa ari itu pikir eta al husnu benteng yunji anu bakal nyalametkeun min jami'il sadaidi tina sakabeh pirang-pirang pakewuh fa inna faqiha mangka sanyana ahli ilmu fikih wahidan anu sahiji mutawarian anu apik anu waro eta asadun leuwih banget ala saytoni mungguh setan min alfi abidin tibatan 1000 jalma tukang ibadah wa kadalika jeung nya kitu seperti itu taklim fi syairil akhlaqi tina pirang-pirang sasana pirang-pirang akhlak nahu judi saumpamana berehan
wal bukhli jeung pedit, wal jubdi jeung berangan, wal jaraati jeung wanian, watakaburi jeung gumede, watawadui jeung handap asor, wa ifati jeung ngaraksa tina haram, wa isrofi jeung leuwihan, wa taqdiri jeung koret, wa goiriha jeung saliyana ti nu kabeh. Fa innal kibra mangka saenjana gumede, wal bikhla jeung koret, wajibna jeung ayeuna berangan, wa isrofi jeung leuwihan eta haramun haram, wala yumkinu jeung teu kongang naon aruju bisa ngaraksa anha tina itu nu kabeh illa bi ilmiha angin kalawan ilmu na itu nu kabeh, wa ilma jeung kudu nganyahokeun ma kana perkara duha anu malawanan ma kana itu nu kabeh, payub tarudu mangka dipardukeun ala kuli insanin ka saban-saban manusia, ilmuha kana nganyahokeunana itu nu kabeh, wa qad sonafa jeung teman-teman geus ngarang saha Said al-Imami Said al-Imamil Ajali Asy-Syahidi Nasruddin Abul Qasim tegasna Sayyid Imam Ajal Asy-Syahid Nasruddin Abul Qasim tegasna Abu Qasim kitaban kana hiji kitabil akhlaqi dina martelakeun akhlak. Kitaban kana hiji kitabil akhlaqi anu tetep dina martelakeun akhlak, wa ni'ma jeung pangalus-alusna pirang-pirang perkara sonapa anu geus ngarang anjeun kana itu ma payajib mangka wajib ala kulli muslimin ka saban-saban jalma Islam naon hibduha ngaraksana itu akhlak, wa amma hibduma jeung annapun ari ngaraksana perkara yaqumu anu bakal tiba adil ajbaini dina sawarehna pirang-pirang mangsa paparaldun mangka dipardukeun ala sabilil kifayati netepan kana jalan fardu kifayah iza qoma di mana ngadegkeun bihi kalawan itu ma sahaba'du sawarehna jalma pi baldati dina hiji negara sakoto mangka gugur anil bakin dina sasesana man